Mun cara jelema mah liburan cenah ieu teh besti ka kolam renang ngaetakeun barudak tong poho hablem-hablemkeun nu aya di tas. Hai assalamualaikum dulur sadayana. Poe ieu mah rek renang we besti tah ngaetakeun barudak da kuat meuni asa rangsak ceuli eta unggal poe mamah iraha renang, mamah iraha ka waterboom, mamah iraha jalan-jalan teh. Hayu we unggal waktu eta barudak ngomong kitu Gusti teuing ngajadi we ieu teh merekeun man meh dagang oge geuningan puguh keur ramena dagang teh poe minggu lah kendelah henteu saeta ieu karunya emang na oge henteu diajak jalan-jalan pisan da ngagugukeun ka dagang mah emang nyaah emang nage pre teh yang dagang wae nya tapi nah karunya ka barudak teh Kang moal nu jauh-jauh besti cara rape rek anu deukeut we eta di dinya anu penting mah asal barudak we aratoheun tah tadi teh ditimbel-timbelkeun ku mih da bubuhanna boga indung keneh mah masyaallah tabarakallah heueuh nuhun mi sing sehat sing panjang umur kangaranan anak incu rek liliaran teh eta mah timbel disiap-siapkeun bari jeung heujeng bacetrok oge alhamdulillah nikmat banget geus nampe renang mah tah geuninganan anu bontot mampungeun besti sieuneun tu geuninganan nya geus we eta mah ngangon aana geuninganan tu aana mah manikuatan teu hanjat-hanjat eta Gusti teuing meuni kuat kaburem banget na oge hadena teh tempat lagi ngeunaheun besti tu jeung tempat nyiuhanna jeung ngadondaharna ngeunaheun geuninganan tadi teh lamun teu era mah hayang ngaringkuk da hayang sare bari nungguan budak renang teh tapi na erakeun da bising pajarkeun paus terdampar keur ngeunah ngariung eta teh geuninganan alhamdulillah teh amprok jeung besti uing sekaligus eta teh manini pernah na teh da lalakina teh ngadulur geuningan jeung salaki uing besti nya uing ge ngadulur jeung salakina teh jadi we pernah na nini tah alhamdulillah geuninganan duduluran mah loba besti nya boh ti uing boh ti salaki uing ge geus berewekana besti arek murak timbel we ayeuna mah tah geus teu kuat hayang hahableman geuning budak mah lalila tu dage geus heula nya besti nya yuk bye bye.